jaga ku maneh Allah, Allah bakal ngajaga ka anjeun. Ihfazillah tajidhu amamak. Ibadah anjeun ka Allah, jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hareup. Maksud amamak teh engke geus naon? Atawa di dunia keneh geus karasa aya na Gusti Allah, karasa jasa deket na Gusti Allah, karasa babarengan na Gusti Allah. Jaga Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah. Tajidhu amamak, bahasa Kangjeng Nabi tajidhu amamak teh bakal kapanggih di hareup. Sebab urang teh keur menuju ka hareup. Finisna urang di mana? Di akhirat. Finisna urang deka Bandung, finisna urang di Bandung. Salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung. Kakarak datang ka mana ieu? Datang ka Cianjur. Jauh kene Bandung, jauh. Datang ke mana ieu? Ke Padalarang, jauh kene Bandung, tereh. Kitu kan kabeh ge. Datang ke Bandung, alhamdulillah. Urang teh lalakon musafir teu pae ka itu ka akhirat. Tah, kuari teh ditanya, jauh kene ieu akhirat, jauh sebab ieu ke Karawang. Deket apa jauh ieu? Jauh kene sebab urang kakarak ke balok 2. Tanggul ku sia balok 10. Sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Ihfad, jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah. Lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah, ketika maneh pae kapanggih jeung siksa Allah lain jeung Allah. Tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti tarut ilallah, ibadah maneh ka Allah keur roho dina waktu keur senang, keur sehat ibadah, keur sugih ibadah. Naon fasilitas aya di urang tarut ilallah, pake dedeuheusan jeung Gusti Allah, wawauhan jeung Gusti Allah, ibadah ya'rifka bisyiddah. Ketika urang susah, ketika urang gering, Allah bakal mere ka urang rahmat. Lamun urang keur sugih kuari ibadah melalui harta urang keur sehat, dakwah urang teh salat, urang teh tahajud, urang teh dek teh kuari gering siddah ngaranna. Urang pasti hamuriring, hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir, maha uninga ka hamuriring urang. Berarti urang teh aduh nyeri, berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat, ku aing kadenge sia loba sodako, kuari sia gering, ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sodako. Masya Allah, kamari sia keur sehat, sia dakwah, sia salat, sia tahajud, kuari rintihan sia kadenge jak kamari ge sia keur sehat. Allahu akbar, Allahu akbaran kaing rintihan sia sarua jeung Allahu akbar, Allahu akbaran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ulah ieu mah kamari mah tilok salat, kamari tilok zakat, kamari ieu keur sugih tilok sedekah, kuari barang dah gering. Gusti cek bahasa urangna cek sombrana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema, asing teh majan kamari majan tilok ka aing tilok Allah Allahan pan kuari Allah Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah panjana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allah Allahan jai mah ngadenge Allah Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti orang mana ciku papaingan urusan los ku sia malaikat aing mah teu wau ka jelema eta dipelecehan. Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing. Kamari sia keur senang teu menghadap ka aing, kuari keur susah ka aing sia. Kamari sia keur sehat teu salat sia, kuari ka karake teu salat sia. Teu wau aing ka sora sia. Supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari keur sehat sia penting Allah Allahan gae kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat. Duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti sama. Idza sa'alta fas'alillah.
di mana anjeun minta pentalah ke Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, di mana minta tolonglah ke Allah. Faqad capal kolam bima huwa kainun beres kolam geus dituliskeun deui kolam teh, tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae. Geus beres caritaan roh, geus beres tulisanana surga jeung neraka, kuari tinggal ngalaksanakeun doang. Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayatruk, lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadarakeun ka anjeun bisain lam yakti, ku hiji perkara cek anjeun Nabi anu henteu dikodokeun ku Gusti Allah, lam yaqdiru alaih, moal mampu eueuh dikodona moal mampu, dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh, 100 moal bisa ngabunuh. Sakompi Beyond 203 bila perlu 5 kompi dek bunuh maneh anana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha. Waj'alillahu amal billah syukri wal yakin, beramallah ke Allah syukuran jeung yakin. Wa'lam anna bis sabri ala ma dzakaru khairan katsira, kayakeun ku anjeun sabar ala ma takrahu, kana naon urang urang susah embung sabar khairan katsira, lamun tadina urang ibadah urang gering urang embung jeung embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira, malah tambah derajat urang teh ku Gusti Allah. Masyaallah. Wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kitulah cek Kanjeng Nabi. Iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifala. Dan pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah, nolkeun diri urang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Idza aradta dukhul ilallah, di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadhul sok asup. Faqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'an isyani malika wa ahlika, biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate. Mantap jasa urang ibadah ke ka Gusti Allah, mun geus modal kitu karasa dainna, karasa jeung Allah. Mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid, karasa deketna Gusti Allah.